Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah, panjeluk catur pamuka carita mengaguligah dina manah mengaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jantung ati diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angin nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah ningkahkeun rasa calutak min sulap nalakap istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cak mulan budar tina tali gadang cindra tina subaya morek ngiji sila bengkok senembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul mincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa anu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama anu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur nu Maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek tiru takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi wacor ngucur malah necer ka junjungan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun ti gurapi guru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teh heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu ancepan cek istiqomah iman teu unggul ku kalinduan teu kedah ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadulee ku kapanasan. Urang mundut ka nu Maha Agung urang menta ka nu Maha Kawasa nyarande ka Gusti Murbehin alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna moga-moga dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh hormatkeun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuh lemur tikawit Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD Lebe tur LPMD Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep ting-ting papak sarua moal deuk beda-beda. Simkuring yakin ieu nu hadir di ieu tempat acan percaya ieu teh ustadna kaciri tina kiceupna naha sabab kuring beda jeung batur nu ngaran ustad mah kudu nage udeungna badag gamis ngangsar sorban ngagaprek jeung sok beda penghargaan lamun ustad anu diudeng di gamis mustami narangtung wilujeng sumping al mukarram coba ka urang hare-hare mah kunaon sabab da teu kaciri. Tapi hiji anu kudu jadi catatan yen nu ngaran hirup teh aya cangkang jeung eusina tong sok loba teuing ngarajo cangkang lamun teu wawuh kana eusina da cangkang cawuge diteunun dikeun ka doma tapi eusina dilegleg ku urang kabeh. Ya nu ngaran cangkang mah enteng teuing Pak Ibu hayang geulis babari diwedak di lipstik di blush on babari teuing nu hese mah amis budi da teu saeutik wedakna kanal bibirna beureum hasil pamatuk di karuput. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngaragangan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Mata ayeuna ibu ieu cangkangna mah di jilbab digarami. Jilbab ieu mah jilbab nu murah, handapna malah 1000 luhurna 45. Nah Ustad apal kuring sok ceramah Idul Fitri. Ibu gujrut ngomongkeun tiung anyar. Mana atuh jilbab anu hakikat teh lain jilbab nu ieu da ieu mah atuh jilbab batur oge bisa make pek bae ku ibu pake tapi barengan jeung jilbab hakikat ngaran jilbab hakikat kudu mampu jeung bunian ceulina bunian panona bunian bibirna jilbab badag nah apa pelotot ka salaki jilbab gede nah kana gosip beuki jilbab badag tapi teu kaur batur salah kurang diomongkeun di mana eta jilbabna
Tempo bapak-bapak bari ngareret ka ibu lebok. Wah. Ayeuna balik ka bapak. Bapak di Koropea alus satuju pisan. Tapi tujuan di Koropea adalah munian sirah. Ngaran-ngaran munian sirah bisa ku ikat lamun di Jawa Barat. Ini ke Banten wayahna eta mah kudu bisa jiga urang Baduy. Leos ka kota di topi, leos ka ajengan di udeng. Jadi tujuanna munian sirah, tapi aya tugas toko gerak barunian eusi sirah, maka kadang-kadang nu di luhur di Koropea tapi pasea sirahna di dunia eusi sirah dibongkar kabeh. Nah, cicing. Geus rada kahartieun deui. Kunaon atuh cek ustad tadi udeng tadi gamis hampura jawabanana saeutik kuring lain kiai kuring lain santri kuring lain ustad nah meunang lamun RT make baju camat rumah sakuring kiai lo lain kiai rumah sakuring lain ustad tuluy make baju kebesaran kiai asa salah gede pak kurang sopan lamun kuring make baju kebesaran batur dipake ku awak kuring matak bebas bapak nyebut ustad dek nyebut ustad ge kumaha teh bapak atau dek resep ka kuring bangga edek nyewa teu nanaon naha kuring dilahirkeun ka alam dunia sapanjang inung bapak kuring ka kuring nyebutna resep persetan dipikar resep ku batur lamun ka inung bapak kuring teu dipikar resep jadi tong alus teuing hareupeun batur atuh bro hirup mah helur jeung nu ngaran jelema ukurkeun aku sesebutan ibu nyebut bager ka salaki lain salaki bager tapi ibu teu apal gorengna bisa badi goreng nanti disumputkan hareupeun ibu lain bapak anu jujur ngan hakikatna mah pamajikan teu apal bohongna sabulan katempo jujurna 2 bulan katempo alusna 2 tahun 3 tahun 4 tahun gedebul datang salingkuh osok jelema teh cicing dina hiji darajatna ayeuna ibu lalajok kuring make kaos beudah hareudang Pak bayangkeun perjalanan ti Bandung ka dieu hampir 5 jam ngesang dina mobil lamun kuring di jaket nyiksa awak mata kudu bisa ngamaklum ayeuna ibu rarapi kieu nya heuh da adem cek urang dieu da cek urang mah hareudang da kuring mah urang Bandung yu urang dieu datang ka ditu disibut tah mata tong sok loba teuing layo kana cangkang tanpa wawuh jeung eusin sedengkeun nu ngaran hirup urang bawa ka alam jero alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna nu ngaran hirup manusia Quran disebut ajwad teh papasangan lalaki awewe luhur handap alus goreng bener salah tong nuding kasalahan batur hakikatna kasalahan urang ge loba keneh sok bener jeung salah milik urang alus goreng milik urang daek kedua milik urang Allah nyiptakeun seperti kitu osok ustad salah osok ustad bener keur ngeureuyeuh palebah mana ustad salahna urang ngaku besi di dia aya nu jadi ustad sok ngaku karena kesalahan minang urang ceramah tentang tahajud apakah unggal peuting urang tahajud minang urang nyaritakeun tentang sodako apakah unggal poe urang sodako lepok tah bener Bang mata nanu ngaran hirup teh grepikeun sifat rasa diri dan ngaran-ngaran pira sesebutan batur disebut pinter lantaran aya nu bodoh disebut beunghar lantaran aya si miskin disebut pejabat teh lantaran aya na rakyat disebut pinter karena aya nu bodoh mata kurang tugas teh mah pinter geura loba nganuhunkeun ka nu bodoh artina tawadoh hirup lain geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa keuna nahaon sakola jadi sarjana ukur ngaledek anu boloon jelema beunghar teh disebut kudu miskin matak sanggeus urang beunghar gerak tempo kaleng beuteungna si miskin gerak tempo imah bututna si miskin gerak tulungan budak anu teu mampu sakola si miskin kakara ieu nu beunghar bakal menang doa ti nu miskin ngan lamun nu kitu kitu nu miskin ngadon beunghar adigung gede hulu asa aipang beungharna bandungan jasa si miskin aya nu maot pangheula nyokot pacul nyeun kuburan aya nu maot pasaran ku si miskin di bawana aya nu maot takil 100 poe si miskin tara pernah eureun mata lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot sia eta bikeun paculna teh nyeun kuburan sorangan kitu aya pasaran gubuk ku sorangan taboeh deg-degan ku sorangan eueuh anu nyolatan salat acung-acungan sorangan eueuh nu nganterkeun jung acrok-acrokan sorangan manusia dek kitu dek butuh ku batur di mana aya rakyat
pengaleneng jeung pejabat rakyat jeung pejabat tugas rakyat pek tangtukeun keur wakil urang ngaranna pejabat ngan geus jadi pejabat turun atuh ka rakyat lain ngajelog wae na kursi. Bener ya. Ulah hade teuing dina kampanye eta marekayasa carita. Bapak-bapak, ibu-ibu, coblos abdi, namun abdi jadi insya Allah pret lain kudu kitu teleman kahayang rakyat nyahokeun pangabutuh rakyat wawuh nyaho deket jeung rakyat apan urang mah Jawa Barat Siliwangi asah asih jeung asuh asah pek doakeun rakyatna asih talingakeun pangabutuhna asuh bisi teh gebrus kana jurang kanistaan eta pemimpin teh. Maka kuring mah asli berprinsip lain orang kudu hormat ke pejabat tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Nah apan maranehanana jadi tadi coblos ku rakyat bener sok tangtukeun ku bapak mangga urusan politik kuring moal ikut campur silahkan moal pernah kuring ngiruhan urang dia urusan politik sabab lain urusan kuring. Nu jadi kades tong ikut campur karena agama, nu cicingna agama tong ikut campur karena urusan pemerintah, urang lain RT aja. Ya mau jadi ustad ngomongkeun kades, pecakan 2 poe bengek. Ya mesti terpercaya mah. Gerak cicing dina potensina masing-masing, gerak cicing dina tugasna masing-masing. Da ibu ge jeung salaki beda, tapi cicing dina tugasna kakara bakal katempo majuna rumah tangga. Lamun cicing dina hiji-hiji bener gaya lalaki jeung awewe naon tugasna babari lalaki jeung awewe hijikeun pan lumayan berasa Cipeju cobaan ke mah hayang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing mata ku hal sarupa kitu urang dituntut boga ilmu entong anti dengan perbedaan. Nah mah jeung kudu riweuh ku perbedaan nu diundang ngomongkeun agama nu dikopeah nyaritakeun agama kuring oge juga ojek online keur ngomongkeun agama nama kejeun kudu nempetina baju nah nu penting aya sarua dina agama nu jadi NU pek tuluikeun ku cara NU nu jadi Persis pek lajengkeun ku cara Persis nu jadi Muhammadiyah mangga lajengkeun ku cara Muhammadiyah naha beda cara beda tujuan pek bae nu penting mah Allah nu nganilai lain urang anu nganilai lain dia masih siku pegawai tak atuh tanu kan durodan we teh hargaan ajenan pendapat batur ajenan kahayang batur laras aya lagi ibu nempok kuring kieu kudu dimaklum bae we kitu cek ustad teu naon da mah kieu sote ieu teh budayana kitu atuh ieu mah mulai ustad kitu teh kopiah acan si eta hatena sirik bro. Metode ceramah di Indonesia kagolongkeun salapan cara disebut wali songo. Pan wali songo teh salapan, artinya salapan cara moal pernah aya nu sarupa. Da urang mah orang Indonesia, Presiden Soekarno pernah nyerita, jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab, jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India, jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudna Islam nu urang tembongkeun budaya budaya urang. Lamun urang Subang tong nembongkeun budaya Jakarta teu moal nyamung. Beukeung karena jengkol jadi jengkel. Nya jengkol mah jengkol we kitu kudu ribut. Kuring orang Sunda Tulen ceramah jeung Kang Dedi, ceramah jeung para pejabat tinggi, ceramah jeung Bupati Kang Dadan Supriyatna aya ku basa Indonesia tara ku Sunda sabab mereka adalah orang Jawa Barat teu so ieu. Ayo urang mah nyata cicing di kampung ge ngade di budak teh awas jangan main sisi balong nanti teu kejebur teu ecrep. Awas jangan main sisi walungan palit keh. Kurumuy akhirnya di kota, weh cucu kakek dicari-cari gok di dia begitu beres. Andai kata kuring nyarita ku bahasa Arab, ibu liklung kuring jangan. Andai kata kuring nyarita ku Inggris, ibu bakal nanang sapa jodoh. In the name of Allah, the principle de kebesonet nartos. Boro-boro ibu kurang gimana ngapalkeun tina tadi kisuk-kisuk. Mata tepikeun ku carana masing. Di Arab kurang banding-banding antara orang jeung Arab. Di Arab masjid di modalan sound system alus mic HD mau adan digaji. Coba di urang mau adan sakahayang mic peperepetan. Maka di Arab adan keren. Allahu Akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar, bau. Mata ka tukang son kuring ngabejaan ka masjid pangmenerkeun eho eta mah daek asup teu daek balik deui we. Nah, da urusan salat mah teu dipaksa ku batur, gumantung hatena masih. Nah, bener ya. Jeung da hirup tong loba tudang tuding, ye ge nu hadir di dieu. Ulah ngarasa ibadah, santang. Iya, demi Allah, Pak. Bisa jadi nu datang ka dieu kan hayang pangijeng urang, ulah lanjut TikTok wae. Aral juga bisa jadi kadang-kadang pancek salaki teh mah deka mana engke ngaos kumaha cek salaki bae tong nyangu kege panitia nyadiakeun berarti tujuan datang ka dieu teh kada hayang tetege leureung lamun panitia nyieun dina teh nyieun bandungan isu hana seudunan kadang-kadang para pejabat datang aing kuat diparak nu hareup we nu meunah nama pan heueuh eta bener Pak makana cek dari entong ngajul anu jauh entong yang anu anggang komo nyiduh ka langit di mokot kana awak koreh kan udah deket baik anu biasa ku urang dipigawe pek geura omongkeun kakara bakal seukeut ari waktu da ngomongkeun anu jauh-jauh dipigawe hanteu kumaha cepat teu bener Bang di dieu patokan bakal perbedaan terjadi mata sok silih ajana di Arab pujian ngong adan langsung komat meujeuh nah jam 5 deuk magrib jelema geus ngabaler di jero masjid coba diurang ngong adan langsung komat nu adan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta kadoa eta balik si eta nu kukulunu geus si eta keneh maka lahirlah Nahdiyin orang NU cerdas jeung pinter 90% adalah intelektualitas maka lahir Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari kalawan boga kahanapna turunan nana Gus Dur nyiptakeun di masjid pupujian rabeng geuning di masjid teh alim umat laki-laki gini muslim ayo orang berjalan Allah salat subuh ayo ret setengah genep maghrib nyata aya nutara kuring matara nutara entong ngagenggeurkeun nu osok tong kagoda ku nutara nah nyeun masjid teh butuh eusi lain haben pasea pengujian jeung teu aya ngeusian bungpan garelo bener teu atuh teh aya ya korban TikTok asli so ibu di rumah tangga bakal ngeunah disebut nah aku perbedaan maka salapan wali songo nyiptakeun salapan cara dina metode maka kolot baheula ngalahirkeun cara-cara dina metode ceramahna dibunian ku budaya sehingga luwes agama teh gampang katampa teu aya kesan galak-galak acan luwes kolot baheula sabab dibunian ku budaya ayo urang mah leungit budaya datang Idul Fitri kolot baheula nyieun rantang asupan kadaharan tuliskeun dulur-dulurna nyai anterkeun ya rantang ka dulur maneh ngarah naon kolot baheula kikituan ngarah dulur teh dulur batur teh batur leungit budaya eta bandungan ayeuna dulur asa batur batur asa lamun dulur beunghar kakara wargi abdi coba dulur sangsara panggil di jalan ikut kebelengan nu paling parah dan dulur beda pilihan Anies Baswedan Prabowo Ganjar Prabowo keur gelut jeung dulur maneh tahlil mah Prabowo moal datang moal anger ta jeung dulur mah naon oge bener ya pek urusan politik mah hanya sebatas 5 tahun sekali silahkan da anu geus jadi mah geus ditangtukeun ku Allah sariweuh-riweuhna manusia sahebat-hebatna kapanji urang tetep lauhil mahfuz anu terjadi yeuh kuring geus ditakdirkeun ku Allah kudu jadi mubalik tempo dina YouTube sajawa barat kapurilingan padahal pakaian kieu geus takdirna cobaan RT ge mah udang sing badat gamis sing angsar sorban ngagaplek eudeuh ibu nyebut ustad ka RT moal cek ibu RT anyar tobat da lain takdirna balik kana awak ternyata takdir lain ayana wujudna takdir lain ayana bentukna takdir lain ayana jirimna tapi takdir aya tulisan lauhil mahfuzna matak jelema tong siri ku takdir batur kira-kira teu mampu ngajedong kala aya di dieu aya Pak Kades oh Pak Kades sapunten abdinya
Pak Kades aya saha di pacamat Pak Dewan percaya nuhun Pak Kades abdi ditampi di tempat abdi kesami pada nolano pada mal pemerintah Pak kata abdi gaya kita ada abdi digawe di pemerintah jadi urusan tak apa teh di mana bijilna maka kita rek dianggap dek paralik mangsa bodoh atau jamaah rek paralik cenah ustaz hari maneh lain ustaz mangas atau kumaluan jamaah balik atau abdi Pak geus capek teuing gitu betul lapar minum acarnya tinggal dahar sebab abdi boga dari jadwal beres di dia masih kena aya jadwal di daerah Patok Besi Pak Kades langsung nelpon abdi mah akraban Pak Kades teh malah engkenya bahan bade halal bihalal telepon we abdi kurang aya dari acara di desa banyak sok piraku lah gitu anggap we bapak abdi teh anak jadi abdi ka bapak jadi ieu teh anakna Kades Pak ulah coba-coba ngahareuyan yen kuring geus di aku anak ku Pak Kades ayo boga nu dipengker ieu teh bisa jadi lanjut abdi akang bisa jadi lanjut abdi bapak-bapak nu dipayun bisa jadi kolot abdi sapinter-pinterna kuring tetap pengalaman eleh ku bapak matak tadi bahasa kuring lain bapak kudu suntangan ka kuring tapi kuring kudu suntangan ka bapak-bapak naha bapak lebih kolot batan kuring bapak berarti geus lega pengalaman batan kuring mah jelema atah hengker keneh tuh kitu hirup mah lain yang datang ustaz punten Pak Ustaz parantos sumping punten nu diuk diingkah-ingkah ieu teh ustaz tara cai panas asa teh kudu kitu-kitu teuing ya bener ya tuh saya Pak Kades sumping karena perdebatan ieu kunaon ku sadar jadi Kades teh dicoblos ku rakyat ngan pertanyaanana ari orang dieu baheula Pak Kades keur nyalon nyaroblos Pak Kades KB cindan Pak Kades tuh aya mah teu nah Pak Kades teu pilihan aya mah cara teu nyoblos urang antep aya mah cara nyoblos urang hadiran henteu artina ieu asah asih jeung asuh deog sengkong bodoh boloho sapanjang kuring kadesna maneh teu nyoblos ka kuring bagian tina wilayah kuring jadi ulah aya mau ngamuk ke jameta Pak Kades urusanana mata pamimpin teu berat bisa aya mau ngamuk ke jameta rakyat mah hayu urang balik urang serenkeun ka Pak Kades pangawe Pak Kades kan urang mah rakyat heeh Pak dina metode ceramah pawalatak lah tuh kuring bawa kacapi ieu teh metode Sunan Gunung Jati Cirebon mata ulah coba-coba nyebutkeun kacapi iblis lamun aya nu ngomongkeun nyebutkeun kacapi iblis berarti bapak pernah lalajo iblis keur ngacapi berarti iblis keur hajat bapak lalajo berarti bapak uluman iblis nah atuh bagi nyebutkeun kacapi iblis teu ngarti filsafat di jerona padahal falsafah di jerona kacapi kecap nu hiji suling susul sing eling kacapi kecap nu hiji naon kecap nu hiji Allahu Akbar Allah teh nu maha agung lamun bener konsep Allahu Akbar dibaruka dibaraca diteuleman urang teu mungkin make jeung boga sifat sombong pejabat moal sombong ukur genep tahun teu kapake ku rakyat jadi RT biheum ya ustad kada ulah keur diigalkeun ku Allah taala nepi ka sombong jadi ustad nepi ka ejiden jadi ustad montong hargaan ieu jamaah nuhun ibu nepi ka ngantian ngatos-ngatos kuring sumbi ka dieu nuhun bapak paratos hadir ka dieu kuring kudu nuhun ka ibu bapak naha juk ibu bapak eueuh na urang teh ngomong jeung tembok mata Pak Kades ke kudu loba nuhun ka rakyat naha sabab suatu saat urang bakal butuh deui ku rakyat kalau harus pakai deh kayak sama bagian itu mah engke lah ngobrol 2 periode jeung abdi lah tenang nah gampang leutik teuing hayang ngajadikeun jelema mah enteng teu kudu kuwirid Pak ku metode anu calakan bisa jadi nah ada rakyat teu butuh duit Kades nih teu butuh nage nalika aya nu maot hadir nu hajat datang nyeri beuteung anteurkeun budak ogo upahan anu teu kasakolakeun pek sakolakeun eta rakyat mah butuh nage nu kitu patut lain nu gede-gede muluk-muluk lain ngabangun masjid mah enteng ngabangun jalan enteng ngabangun jalan mah sabab pemerintah pusat kemikiran ngabangun masjid babari nu hese manusianana bener ya kacapi kecap nu hiji Allahu Akbar Allah nu maha agung lamun bener ku bapa di aku Allah nu maha agung kasombongan tong dikukut nu geulis ulah gumelis nu kasep ulah gumasep urang asal tina tanuh
kabeh manusia tina taneuh mata pek geura guguru kana taneuh yen taneuh teu boga panjang dendam diidak dileyak digeuleuhan dikemuhan dirujitan dicuaan tapi taneuh halodo genep bulan nolol hujan sapoe teu burung jukut hejo deui tutut hirup deui laut nyampak deui tukang tani seuri deui pare jadi deui mata lamun aya di dieu jalma anu dendaman ka batur berarti si eta taneuh sengketa mau hasil banget panjenengan taneuh kuburan mah lalakon kahirupan tuh Allahu Akbar Allahu Magung naon usah disombongkeun ku urang harta banda tapi karek pengajian kongkorong papanjang-panjang tapi ka teu ngaragangan jelema nu sangsara padahal cek agama mah tong nyaritakeun kongkorong ka jelema nu teu make tong nyaritakeun sawah kanu teu boga tong nemong-nemong mobil kanu teu gablek sepeda-sepeda acan coba urang geuli kongkorong ge balas kiran ieu teh kumaha cek miskin sing bea mata jelema nu alus teh lain jelema anu jiga mun bapak pejabat datang ke rakyat entong jiga jadi pejabat tapi kudu jiga rakyat naon ngaranna blusukan teh kitu teu kaciri ku batur pejabatna tapi katempo sebagai rakyatna jabatan mah isu ge luntur bro Ustaz ge lamun sama kitu nganong teu bisa entong ulah kaciri ustadna merakyat jeung rakyatna naha da ustad gede teh lamun loba nu ngulem ku rakyat ustad moal gede lamun eueuh nu ngulem mata urang boga sawah lain urang tah ieu mun urang subang kapan teh teh kudu bakal dibere duit kudu dibelikeun kana sawah yuk bapak ini ka ditu deuk cicing di sawah kuring pek bae da lain kuring nu bapak sapoeun ayeuna tadi mata naon nu kudu disombongkeun dina hirup teh gedong sigrong mobil mewah sawah lega kulit hade morak keneh geulis ongkoh kasep ongkoh teu kudu sombong lamun bener bapak bisa nolak takdir Allah pek bapak baheula pernah nolak gerak tolak urusan kolot mampu pandora mah anger hayang jadi budak teu bisa geuning nolak kana kakalotan boro-boro nolak kolot dalah-dalah nolak pimauteun ge moal bisa mata teu kudu sombong bahirup ya lainnya mau pingol ti dieu nepi ka dieu nyampur pengajian teh hayu ngaos jadi gibrig-gibrig ka kade nu kitu tah jelema cakekeun jurig teh arah atuh deh naon hartina urang boga harta lamun nu miskin kok kaciakan naon hartina urang boga harta lamun nu yatim teu kabelaan naon hartina urang boga harta lamun rakyat katalangsara tong sok senang-senang di atas penderitaan orang sabab doa itu leuwih mati katimbang sasaha bener asup kana bab kawat teh aya 20 nembongkeun sifat wajib Allah 20 dinyanyikeun di Indonesia mah wujud kidamba qomu khalafatul lil qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrati roda terus ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan haliman samian mota inilah Indonesia itu mungkin sarupa jeung Arab di Indonesia baca salawat geus beda deui nu jadi es lilin aya Allahumma sholli ala Muhammad ayah leos deui ka wilayah sejen make Allah salatul hoho salamul hoho Allah tuha rasulil haha boleh yang deui ka Banten dihoak salatullah salamullah Allah tuha rasulillah sambut ku jamaah haji beda cara beda budaya beda kebiasaan tapi satu aya kesamaan mau dibaca sholawat keneh mata lamun dina hirup tong sok pake nafsu pedah beda bisi sarua arah sudah bener Pak aya nu maot nyelut tahlil ngasarupa kitu henteu tahlil Pak Kades aya nu tunggul aya nu hidup aya nu muih ilmu nyata Pak aya kana tahlil bari tungkul la ilaha illallah mudah-mudahan dahar situ
ayo lagi nu tahlil bari ngagideug lo mang cinta nah ngagideug tetungkul tempo cenah kumaha nu tungkul mau ngadon sare jadi mang di kuda gideug ngarah ke sare tong ditanya dalil pada eueuh naon dalil nah mau jeung tahlil kuda gideug tong sok nanya dalil nu paling paur nu muih Kang illallah abdi mah sadar ayeuna si eta tahlilan batur isu mah aya uleman ka bapak keur tahlil di imah si eta nu tungkul keur maca la ilaha illallah nu ngagideug keur maca la ilaha illallah anu muter ge keur maca la ilaha illallah maka pareuma nafsu teh entong sok nempokeun perbedaanana sabab aya makna di jerona sarua maka kitab Sutasoma mengatakan bineka tunggal ika silahkan berbeda tapi satu tujuan agar Indonesia maju jaya dan sejahtera. The PDI ke, the Golkar ke, the Gerindra ke, the PKS ke, the kudu silih gorengkeun, the kudu di luhur masarua baradami bro, rakyat kahapan burger. Pakades garos Pak. Ya udah orangnya nyaho terus silih gaul jeung bupati. Tuh, cek goreng dah. Kawat kacapi 5 daminatila artinya di alam dunia teh beda dijentrengkeun ku ahlina daraoseun setiap manusia boga waktu masing-masing ayeuna ibu lalajo kuring baju kieu calana kieu antosan 2 tahun deui abdi ge eudeuh pangarencana ieu deuk digamis deuk diudeng deuk disorban ulem deui ge pakades abdi deuk digamis deuk diudeng ngan ibu-ibu bakal boga penyakit kumaha ngomongna eueuh itu percaya pan wal asri teh eta Pak wal asri innal insana demi masa demi waktu satemena manusia ayeuna karugian pertanyaan ke bapak nari bapak bager ti bareto nari ibu dijilbab ti baheula tah kitu ngaraku tapi nah urang aya geus kolot ngarasa pangbageurna saha bapak umur 17 tahun saha bapak umur 30 tahun saha bapak umur 10 tahun saha panu bedegong teh ieu tah sok ngaraku dititah ku kolot jang pangmecetankeun cangkeng kumaha jawaban bapak harita jang pangaritkeun bapak keur teu kuat di hayang sare kumaha jawaban harita bapak ayeuna bapak geus kolot tuluy boga budak titah ku bapak jang pangmecetankeun kumaha jawaban budak bapak ayeuna halepok eta teh Pak situ percaya matak mengarang hirup geus teu kudu ngukur awak batur gerak ukur awak sorangan urang ge globak kene salah batan benerna ciri jelema nu loba salah osok hayang nyalahkeun batur artina diri keur nepungkeun kasalahan jeung rendah hese ya jelema nu bisa nyalahkeun batur artina dirina keur nembungkeun kasalahan naha cek Allah ge ulah ngewa anu salah tong resep ka jelema bener nama ke jeung kudu ngewa jelema geus boga waktuna ayeuna bener isuk salah ayeuna salah bisa-bisa isuk bener tong keung ku jelema salah ti uruskan kana bener tapi kudu keung ku jelema bener ti kusurukan kana salah tuh tongkol cas ongkol deuleuh cenah ari heuh Pak leres Pak tukang resep teuing kanu bener nah teu saeutik jelema bener sombong ku benerna loba teuing nu ngaugung-ugung dina benerna akhirna dadana kaluhur iblis mah pinter nu kedul digoda ku kedulna nu daek ge digoda ku daekna ulah ngarasa ibadah sapanjang urang kalimpudan ku panyakit eta nu daek ngarasa aing pang daekna sombong anu kedul ngarasa betah ku kedulna artina diri keur kalimpudan ku godaan mata teu kudu riweuh hirup teu kudu nah ge jeung kudu riweuh bahirup kudu bisa nerima takdir batur cek kuring ge ieu kuring Pak wujud kieu bentuk kieu jirim kieu aya geus waktuna ku Allah diigalkeun mah geuning nepi ka subah leres Pak ayeuna bapak ibu entong ngewa ka kuring geuleuh anjir si eta ceramah teh make baju kitu baju nu urang celana nu urang meunang meuli-meuli urang ibu mah hanya sebatas penonton terbalik ceramah teh lamun aya bapak-bapak nyebutkeun terbalik ceramah sok bapak naik ka dieu tuluy ceramah nepi ka jam 4 insyaallah nya kelembik ngadeg-ngadeg kadang-kadang
penyakit orang loba pisan komentar batur tapi orang sebenarnya can mampu jika batur. Pak Kades dikritik terbalik jadi Kades teh cobaan ku bapak jadi Kades bengek 2 poe gitu. Anguran doakeun bener cekuring sing jero atuh nerangkeun wal asri teh demi waktu jelema teh gumantung waktuna masih loba budak bujang terbujangan ngedulna beas tikar cenah ngarit sudi cenah macul tara badungan ku bapak pruk rumah tangga eta budak jadi daetan ngarit jadi rumah wadah oke, kasawah oke, maju oke, beres kasawah ngarit oke, baheula mengeluh si eta geus waktuna bager mah bager sorangan teu kudu loba digenggeureukkeun leres Pak. Yo bisa jadi beren bapak ge aya nu ngedul ka masjid beurnya teu kudu digenggeureukkeun geus daekeun mah bakal di mana tempatna lamun mung wae ka masjid engke dina maot bakal pangheulana si eta di hareup teu kudu dibisani maka wal asri teh demi waktu demi mangsa maka diharirikeun aya hiji lapan ku Sunan Gunung Jati Cirebon dina judul Demi Wanci nyanyi maksudnya kamari mah di Banten Pak Surabaya teh nyanyi ieu Makades mere 200 di Banten Pak tokoh-tokoh masyarakat 100 mulai kage mulu teh nyari di dia mah angka we demi wanci sadeuna hirup aya dina rugi demi wanci sadeuna hirup aya dina rugi iwal jalma iman iwal jalma soleh nusili wasiatan dina bebeneran iwal jalma iman iwal jalma soleh nusili wasiatan dina kasabaran duh Gusti nu maha suci salametkeun diri abdi damai hirupna abdi mautna abdi ukur sumerah ka Gusti nu mah damang kang duh Gusti duh anjing rasa betah ieu ceramah maha suci salametkeun wah viral deui ieu diri abdi kang hirupna abdi mautna abdi ukur sumerah ka Gusti nu maha suci bibi dia bibi teh bibi urang deui teh bibi eta teh aduh bibi teh dulur ngumpul geuning alhamdulillah sok teu moal beak sawah atuh
Gusti Nu Maha Suci. Aduh aduh Gusti Nu Maha Suci. Sepuh nama selamatkeun diri abdi. Mak siapa? Biru aman wijung abdi. Mautna abdi ukur sumera ka Gusti Nu Maha Suci. Nuhun Pak Kades, ternyata Jawa Barat lega alalakur jeung urang ditu. Di ditu gesok barang bere geuning di dieu ge aroso. Ningang ka jelema nu resep ieu teh godaan Pak. Keur nu resep mah bagja eta budak gede milik ti Pak Kades dibere, ti tokoh masyarakat dibere. Keur nu resep, keur nu ngewa mah bakal ngeluk hate ngomong lagi bakal dia nanaonan anjir mere nu kitu. Dosana dua nya teu mere nya ngomongkeun. Mata sing aralus hate, sing aralus hate. Yalah ieu sakuan heula. Angin badak gebrus muka ditu dicokot ku tukang son hese teh nyopot. Wah, yang viral deui. Inilah nilai seni, maka urang tong sok bobogokeun kana seni. Naon seni? Nada. Naon nada? Budaya. Naon budaya? Tradisi. Naon tradisi? Kabiasaan. Cek kolot baheula lamun urang dieu beuki pinang asongan pinang entong dibawal-bawal daging. Mun teu kuring resep daging tong dibawal-bawal kana pinang. Naha loba teuing pinang ateul, loba teuing daging kolesterol. Sok pisahkeun mana daging mana pinang entong sarakah duanana darah tinggi mah. Tapi kahartos Pak. Apa orang Subang teh nanyakeun heula ka Pak Kades dari Subang kumaha ka resepna? Wah kana kaca bisuling mawa. Atau abdi di Jakarta sakapeung mawa dangdutan. Da Jakarta. Kota suara ustaznya kudu diulik, kita Pak karawitanana diulik, qiraatna diulik, adana diulik, dangdut lagi kudu diulik. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Maka dia mah eureun menjadi penceramah untuk miluan Akademi Indonesia. Moal burung menang si Lesti geuning alhamdulillah. Ya. Bermain. Dan nu teu meunang mah pahili. Bapak resep dangdut silahkan tong dihilikeun jeung nada adan diomongeun. Jeger adan hayalah salat. Hayalah salat. Kumaha RW tutup masjidna tutup sesat. Nada pahili. Membaca Quran alus teh lamun bener nadana hade mahrojna panjang pondokna hilikeun jeung sawer teu maen ai ta'ud alus bismillah alus a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillah alus poho modern bobos kana karawitan saupami hantepat urang kantos tepang kumecek nurarajo no gelok pahleli Bapak ngimaman alus-alus lamun kena nadana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin nepi ka waladhdallin kakara hebat amin dapat coba dibawakan ke tukang nyawer Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin kumaha amin
secara teu langsung urang kudu pinter milih jelema. Mun pakades wobog dabog ekonomina hage dodog hade tagog kades urusanan. Bener Pak. Mun keur urusan pidewaneun anu surya asruk-asrukan ka rakyatna, anu bageur ka rakyatna, entong milih pamimpin nu bageur dadakan karunya bisi beak duitna, rakyat ayeuna duit dicapluk nyoblos ka nu lain atuh stres gituna. Betul betul. Anu nyebut betul pangheulana nyokotna kita. Mata hirup tuh gumantung karakterna, pak karakter kuring kudu jiga bapak hampura moal bisa, karakter bapak kudu jiga kuring cek bapak hampura jang moal bisa. Sok atuh sini hargaan karena karakterna masing-masing. Kakara bardatun kaibatun warobun gobur bakal terjadi moal Islam jeung Islam paru hereng, moal terjadi Islam jeung Islam pasea sini ragangan dina perbedaan lebih keren. Bener. Oh, kan orang Sunda mah salatas dakwah lagi disumputkeun dina sawer panganten di Subang. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Ciri nu moal pahili obat asep ulah lali patokan imaha suci maruk lain pelajaran eta di mana pelajaran anak palebah ngawurkeun beas gur abur hiji dua es bonbon gur abur dua toong ibu naon makna tina beas jawur awur bapak hayang jadi pamimpin kuring hayang payu bapak hayang alus kuring hayang alus hasil tina perkara kealusan sebarkeun ka batur artina sini awur jeung dulur hade jeung tatangga hebat jeung baraya ta eta makna ngawurkeun beas teh. Dua nu diawurkeun es bonbon cek ibu es bonbon teh cek abi permen da ibu mah keukeuh nyebut Pepsodent ge odol minuman teh eta limun. Naon makna pahit peuheur lada hasil es bonbon tebok pahitna aya amisna aya peuheurna aya es bonbon anu amis permen loli jeung permen kaki aya nu lada permen jahe obat sebel aya deui permen anu lada bari amis heksos aya dina amis pisan kis. Ternyata hirup teh majemuk Pak pahit peuheur lada hasil bakal karampak ku sararea Pak Kades ayeuna diugung-ugung ayeuna dihormat saha bare Pak Kades nalika keur dihanap ekonomina teu direret-reret acan. Ayeuna kuring pedah viralna TikTok anjir. Aral budak. Na baru ngeunah jadi jelema viral. Pak Kades sampura teu hayang kuring viral, beger ge hese. Ini ke Pangandaran, mawa budak awewe Pak Kades ada. Ustad ge manusa aya nafsuan. Ah, cinta kebenaran di Pangandaran moal aya nu wabu. Ceklan leungeun budak awewe teh. Nah, eta mah dihareup Pak Ustad, nu dina YouTube. Langsung kuring ngahindar. Saha Pak Ustad? Pun alok. Balik di Pangandaran di jalan jurut turun eta budak awewe. Nah, cenah mah turun, putus. Nah, pedah teu aku di nu nanya. Eta teh bongok camat loba nanya atuh da. Camat eta nanya, Pak Ustad naon sabudina YouTube? Saha alok. Salah jawaban Pak, jadi tikusuk. Mata maruk ai viral ngeunah sok bisi ibu hayang viral tukeran jeung urang. Aya jeung nu viral nahan lapar ti suki supaya kalah kita ceramah. Bapak-bapak mah nungguan bari ngopi suhu geus bea, inung geus bea coba urang Pak. Bener Pak. Tapi itu jadi masalah. Dari kuring datang ke dia lain dipenta dahar demi Allah lain dipenta duit lain Pak. Hayu urang duduluran sim panjang, hayu urang boga baraya jeung urang Bandung didinya pemusuh hiji jelema heureun tapi sahabat 1000 kurang-kurang keneh malahan urang bersahabat duduluran lain sakana di dunia sing nepi ka alam akhirat jaga. Entong sok ngiblat teuing kana dahar da panitia geus apaleun bakal mahanan kudu dikiblatkeun
aya logika bener ka Ustad eta lo baru nyaheun keur nu resep kumaha cek nyawa Ustad kardus siriknya si lainnya siriknya maka ngeus hirup teu kudu loba komentar bener Pak tuh ait keueur lada haseum dina rumah tangga dina segala bakal karampa bisi ibu ayeuna keur kacau rumah tanggakeun sakedeung deui ge bakal eueuh hancurna datang jongjona atau bapak-bapak bisi keur rag-rag ekonomi keun tenang suatu saat kita bakal bangkit ekonomi sapanjang Allah nu ngaturna manusia ulah aya kakeung jeung kasieun sabab Allah nu ngajadikeun Allah oge nu ngatur siklus kehidupan urang masing-masing mata tong jengkel jeung hirup mah ulah loba ngeluh Pak Kades ngeluh cenah jang capek jadi kades teh simpel eureun ya ari heueuh Pak lurus tuh Pak mun Pak Kades ngeluh ka Bapak capek jadi kades teh jawab eureun andai kata kuring ngeluh dina hirup ripuh geuning tukang penceramah teh cek Bapak rireng beres kenapa kejeng mempertahankan karieuh atuh nu paling parah ibu ngeluh ripuh geuning hirup jeung salaki teh sareikeun timpah teh ibu ngeluh deui kieu geuning di dunya teh hirup teh untuk kata langsara baju teu boga imah butut babari kumaha cek Allah geura uih atuh ka akhirat manusia teu meunang ngeluh sabab Allah mengaturna Allah menciptakan siklusna Allah oge nu miarana Bapak kudu sadar Bapak dipiara Allah kuring takdir ti Allah Bapak ge takdir ti Gusti Allah pertemuan urang ge tanpa direncana aya Allah nu nakdirkeun mata teu kudu riweuh sagala rupa geus ganti kana takdir Bapak onama nu Bapak nyebutkeun capek eta barang dahar geus beak well ya well asli Pak asli mata jelema geus beunghar kudu eling waktu keur miskin jelema geus pinter kudu sadar waktu keur bodoh jelema geus jadi pejabat kudu sadar nalika jadi rakyat teu poho kana purwadaksi jelema mah santren hayang naon hayang jadi ustad geus jadi ustad kudu sadar Pak baheula keur hayang masantren tempoan barudak bisa hayang masantren jang mana di pesantren tak kumang biayaan jang mana hayang sekolah kumang biaya sim kuring nantang ka urang dieu sok bisi di dia budak yatim nu hayang masantren nu hayang sekolah serenkeun ka kuring demi Allah Pak ku kuring ditransfer sebulan sakali ngan kuring deuk nanya na aya urang dieu nu beunghar bisa disarenkeun ka urang ditu mikir atuh miskin di dia dibabetkeun ka urang ditu nya eueuh ka arera na di dia Allah ustad nu bager lamun nepi ka urang dia meta ka urang Cimaung kuring memponis kades camat kabeh ustad lamar diet atuh padahal Nabi pernah nyarita anak yatim nu dipiara anak yatim nu dibantuan anak yatim anu kurang ditulungan cek Nabi curug jeung jajangkung piraku teu kabir waras deh cek Nabi lain cek urang cek Nabi jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung artinya sasetrika ternyata lain sholatna ternyata lain zakatna ternyata lain tahajudna ternyata lain maca Qur'anna Nabi mah pirage nitipkeun yatimna tapi naha umat sok popohokeunana mata payuna jelema suksesna jelema hebatna jelema lain ladang doana tapi aya nyeruluk cai panon tengah peuting budak yatim nu dibantuanana ye demi Allah tambahan Pak Kades oke jag-jag sehat aya naon aya doa rakyat anu ngadoakeun ka Pak Kadesna leres Pak makanya gambaran Kades mah Umar bin Khattab wah capek Umar bin Khattab jam 10 peuting anya celang ka tiap lawang ngigi ka tebis wiring aya nu ceurik kunaon ceurik budak kuring teu dahar saha walipahna si Umar teu ngepret Umar ngadon ceurik Umar teh balik ka kantorna bawa gandum 60 kilo leumpang 6 kilo eueuh ojek pan baretong kumaha cek sekdes ku abdi we Umar cicing ieu mah doraka kuring maneh malen pamimpin kuring pamimpinna doraka keur kuring ini 60 kilo di panggulna 6 kilo leumpangna gubrak dikeun ka rakyatna jempe-jempenya maneh ulah sok dibeja-beja naon maksudna mabidi ulah dibeja-beja pan embung jadi pamimpin baheula mah nah ayeuna barang beres sok dibeja-beja dah hayang sok hade ayeuna mah tuh mereka pakai miskin dulu selfie ini
ari heueuh cuk foto alhamdulillah pada tuh santunan ngeruji aja di mana nilai ikhlasna tuh mah ya tak enak pakades pamimpinna sok pakades nurutan Umar bin Khattab pek ada sana tinggal di ustad pek oh nyarek mimitian ke penting boleh nyang lempang genep kilo mawa beas genep 10 kilo bikin kapak miskin paling kuat 2 poe isuk langsung ngayakeun acara gebyar hayat kabeh kudu datang pidato terakhir bapak-bapak ibu-ibu bios air motong nyoblos abdi dan bade riren nah apa kades nyeri cangkeng anjir susah jadi pemimpin sarupa bener jadi ustad sarua moal mampu seperti Umar bin Khattab moal mampu seperti Abu Bakar Siddiq moal mampu seperti Ali moal mampu seperti Utsman beh dituna seperti Nabi Muhammad moal mampu kajian ustad golongkotan sekalipun matak tong sok ieu jadi ustad lah moal mampu arek diuji sok Nabi Muhammad tepan beunghar Pak mana bukti beunghar satahun kurban 60 ekor onta nupang beungharna di dieu anyer domba bari pewot Pak carita nu diugung-ugung carita nu dihormat carita nu disanjung kurban sapi hiji ku tujuhan Nabi satahun 60 ekor onta artinya Nabi teh beunghar tapi teu katempo beungharna beunghar hareupeun Allah sangsara hareupeun manusia ari urang mah miskin hareupeun Allah ngan hayang katempo beunghar hareupeun manusia mata kongkorong Allah ge digantian ku kongkorong lajada hasil tina codean apal urang sok kitukeun ka ciri celok ku tatangga teu dibikeun rambut teh cenah ku abdi tong ieu mah kongkorong warisan padahal Allah suratan dan menang meuli tina online ladang tina codean anu sami musa kali kudu disipuh teh geuning jeng sih gede Nabi Muhammad teh beunghar Pak nyieun masjid Nabi tara pernah ngenceleng tara pernah nyieun proposal ka negara ceuk Nabi kami boga harta ku kami dibiayaan aya di dieu nu kitu cik urang hese Nabi dumina 5 kagenep sakajelengan panggil ieu lah 5 genep sakajelengan tuang di dinya kulem di dinya beres kulem ngagaralang sabab angel terbuat tina palapa korma Umar nepi ka nangkeup ya Rasul anjeun teh jelema aya nyieun istana mampu boga mobil ge mampu nah anjeun bet siap hirup sangsara jawaban Nabi simpel kami geus ngabangun istana akhirat katimbang istana dunia sok bisi ustad-ustad narurutan pek imah Nabi 5 kagenep tapi nyeun masjid ku sorangan ayeuna tanya ka bapak-bapak ieu bapak-bapak lamun bapak di imah bapak di lemur bapak eueuh masjid imah bapak butut gebrok boga duit 1 miliar kira-kira nu prioritas dibangun nah imahna masjid nyaho urang gerak tanya ka betul ustad ieu eta kitu betul mana saya teh ustad jeung cobrot wae deuk nyeun imah di masjid imah kumaha atuh nyeun masjid make jeung kumaha urang ngenceleng di jalan butut geuning berarti Nabi ngagungkeun Islam poe ayeuna urang daet teu daet ngaragragkeun darajat Islam paingan poe ayeuna Islam ku batur dianggap ku juru panon zaman Nabi menguasai dunia kudu saladar mata tong ngisi ku di kagorengan teh kudu sadar jero lain kana keunggulan batur teh ngewak tanu kitu tanu panas barangan batur nyeun gedong jadi hulu batur meuli mobil ratu angen batur meuli sawah blus ka rumah sakit atau batur teh meuli motor jeung mobil segala aya nah ada ambulan datang paeh aja situ maka jelema nu panasan sarua jeung bunuh diri nyiksa awak sorangan beresihan kokotor hate ulah nepi ka sirik jeung pidik naon menjadi sabab ieu nu batak ngakibatkeun salat ditolak zakat ditolak saum ditolak tahajud ditolak ibadah ditolak setan jeung iblis teh ibadahna lebih keren bahkan urang Qur'anna katalar hadisna kaaji tapi hiji setan mengatakan kami lebih alus batan Adam artina kasombongan da ieu ceramah demi Allah kahardian ku sararea mana bukti itu umut-umutan sararea ya kira-kira nunutan balik ya gambaran kuring nyanyi itu kacapi dijentrengkeun ku ahlina hareung kuring nyanyina jadi genah teh kunaon ku sapu leureun ku sapu nalika padalangan nyebutkeun rap sigrat Purwadewa kudu aya alog ngagarem
urang teh. Nalika Semar datang, Semar iya we namo Semar kuncup danar wulung daripada tak berwayang kabeh urang wayang mahal urang mah salidona kudu aya torok-tokan torok-tok-tok kakara nyeko kacapingannya gitu kuring harina kieu maka aya judul lagu dina kacapi suling disebut Kersayang Widi awal yang menang 1 juta lebih dah Pak Kades asli mau ditaruhkan para pemuda para itu nanya-nanya kieu mah cenah urang teh meureun mawa duit tadi teh urang teh cenah ustad teh mere ka maneh teh ku teu mawa kieu we atuh arwi heula rasa kangen nu geus panteuh ibu jamaah musyawarah barokah ya ibu-ibu muslimat sampai haturan ka payun nepikeun Bapak juru tulis bener paling matur nuwun banyak menghargai kesiro jadi batu di Pak RT di dia jamaah musyawarah masjid Asyahadah di Balik Bidul di haturan ka payun jalan nu geus penuhun ibu-ibu muslimat di Balik Bidul Ibu Rena hatur nuhun Ibu Rena alhamdulillah hatur nuhun sok misalnya di haturan misalnya mangga ka payun jadi mungkin ampun mungkin pakepan yang hakal manggil maya teh sabaraha sok mungkin pakepan salima mulai saukur di TikTok doang urang ngalih sok ayeuna mah jeung gerakan ketika urang sadaya kumaha kurang
Pangampun atur nuhun kudakan. jadi batur mak sehat Atur nuhun kasadayana. Alhamdulillah Ibu Setia atur nuhun jajakullah. mustami ka dieu kabeh bahaya Bakal pirang di we ieu maka. ya geus viral deui Atur nuhun atur. Sok ibu-ibu kasadayana. Di atak lo ibu-ibu atak lo mana? Can katingali ya ka payun ya ibu-ibu. mak sehat mak Di arah mana? sehat tuh soak anjir Padahal mah baru jam 4 ieu teh. Aduh nuhun. geus apa orang Sumba Awas pananganna sasanggalin eta ke wiri dieu teh atuh. asli ya geus dikasih dia panitia stop heula tapi ka maghrib pola beres sih ceramah teh nah bener artinya itu kurang stop heula ternyata soak guru kuring pernah nyarita hirup mapek geura jadi madu maka sireum bakal datang ulah dede tisaha lamun aya budak 10 kieu alus tisaha Aja guru kuring papek hirup kudu jadi madu maka sireum bakal datang lamun hirup jadi patrawali boro-boro kolot budak ke kabur pangheulana nah hapain bener ya ya segala udah kurang langsung ke Isra Mi'raj aja lila kali ini so bu naon sababna Al-Quran surat ke-17 ayat ke-1 dimimitian ku 8 subhana Al-Baqarah dimimitian ku alif lam mim anu sajen dimimitian ku alif lam sad yasin makomo yasin nah Al-Quran surat ke-17 dimimitian ku subhana kurang bongkar aya naon dina 8 subhana subhana teh boga makna maha suci Gusti Allah nah teu era lamun bibir nyebut subhana tapi kotor hate dipiara atuh lamun kitu kadongdong ngaranna kadongdong ge alus luarna tapi jerona remet tuh tempo kalayar beurit eceuk beureum pikabetaeun kerewas di dahar ternyata racun matak mengarang hirup entong kamu plase niningan beungeut ku sawu tampilkeun apa adanya urang kitu ya kitu urang kieu ya kieu teu kudu niron palsu kahirupan batu subhana maha suci Allah naon maksudna kudu bersih hati sabab Allah deuk mere pengajaran nu moal kahontal ku akal nu moal kaberi ku pangarti ngaranna Isra jeung Mi'raj bener nah maka jeung teu kaharti bab Isra Mi'raj matak ditarima na bab Isra Mi'raj lain ku akal lain ku logika tapi tarima ku hate lamun bapak narima ku akal kuring datang ka dieu bapak bakal geuleuh bapak bakal rujit bapak bakal keheul nah sirik nah teu aing nu diharu akal tapi nalika bapak nalima ku hate bakal bersahabat bakal duduluran mau kuring aya kagorengan bakal dibunian ku bapak lamun bapak aya kagorengan bakal dibunian ku kuring apan jeung Allah kudu bisa ditutupan karena aib masing-masing well ya tuh mata kelapan subhana teh berat lain nggak sakadar ngeunah dicaritakeun subhanallah subhanallah tapi naha batur nyeun salah diomongkeun subhanallah subhanallah tapi nah batur kedul diomongkeun sabenerna nu daek ge cantang tuh Pak mata lamun bapak daek ka masjid entong ngupat jelema nu kedul nah nyieun masjid teh dibangun ku nu daek kungkul nu ngelud ge ngilu ngentengan tah ieu teh ceramah teh ngeunah ku nu ngelud beuki rasa didukung tuh asli tapi subhana maha suci Gusti Allah sok kobet awak bapak sok kobet awak ibu kok kotor hirup teh loba nah hate teh sirik pidik jahil kana ya istren parastren dudupak rumpak teu kaupan cebukan punungan teu kaur batu maju pedang hal teu kaur batu aya meuli nyeri nah naonan manya subhanallah kitu bro lamun bener ibu boga subhana
batur atoh milu atoh, batur bunga milu bunga, sabab subhana aya rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur susah urang, artinya subhana mawa kana kahirupan supaya sini rasakeun kana kanyeri jeung susah batur. Allah dek mere pengajaran Isra Mi'raj teu kaharti ku akal di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kunaon ku Allah bet dipilih masjid sabab masjid tempatna hirup tempatna kahirupan tempatna subur tempatna nyuburkeun matak sagala rupa pemerintahan baheula di masjid tempatna nulungan batur di masjid tempatna subur rakyat di luar di masjid tempatna poe ayeuna masjid geus hilang fungsina hanya sebatas dipakai salat hanya sebatas pakai ngareneng tapi teu nepi ngareneng jeung hate-hatena ngareneng awakna teu ngareneng hatena bubar di masjid ngomongkeun salat batur. Tadi macam orang sholat jeung utak-utakan berarti sepanjang sholat sia tanah posisi itu. Padahal awak ngareneng kudu bareng jeung ngareneng jeung hatena. Ayeuna bapak anggap jeung kuring keur ngareneng, ibu ngareneng, lamun bener ngareneng bapak jeung kuring awakna jeung hatena moal pernah aya kagorengan poe isuk, tapi lamun ngareneng awakna teu ngareneng hatena, bandungan isuk bakal jadi gosip kuring. Ya ustaz kitu, tah si eta ngoreng hatena. Ya ari heueuh tuh. Jelema teh bisa diterka nyaani mata kelapan subhana teh lain enteng abot berat kudu bersihan hati teh menurut enteng hese kunaon nu dipilih ku Allah masjid sabab masjid tempatna kahirupan Nabi Muhammad betah kana di jero masjid kanjeng Nabi katimbang di bumina urang mah betah kana di imah katimbang di masjid sadar we saraya sehingga cek Nabi teh Utsman Abu Bakar nah pulang teh datang ya Rasul udur parna kumaha sikap Nabi salat teh tong dilatih urang ngalongokna udur bring di masjid ngaleut kanu gering ditanya sabaraha poe mani gering 3 poe geus ka dokter parantos sabaraha poe 3 geus biak sabaraha 300 kumaha cek Nabi saha di antara urang nu boga duit leuwih cek Utsman abdi ya Rasul sok bikeun kanu keur gering urang omean di hatena keur mah gering kata mah rabeng nu nagih atau isukna teh innalillahi di mana maneh bisa ka dokter meunang nganyuk di mana nganyukna ti tatangga geruan tatangga maneh geruan di geruan yeuh kami mangbayarkeun jamaah masjid mayar hutang nu gering jamaah masjid ngajamin nu gering isukna nu gering ngomongkeun akhlak Nabi masjid sa RT breng ka masjid artina masjid pikabitaeun ku akhlakna Nabi kunaon ayeuna jelema aremun ka masjid bisa jadi urang di masjid teu pikabitaeun batur wayahna cicing hari heueuh deuk pikabitaeun kumaha perbut usuli jeung usuli gelut deuk pikabitaeun kumaha 11 jeung 23 teu beres-beres matak naon lamun silih ajenan batur 11 silahkan urang 23 pek digawe teu kudu ngaret ibadah batur bapak dinilai Allah kuring dinilai Allah nah ari urang bak nganilai batur kira bapak jadi SK malaikat tapi bener ya bener tuh mah kalau mau salah kan nggak orang mah rumasa jeung mau tidak budak kieu tapi kan bener Pak tuh masjid ka masjid urang nu penuh gering kitu deh kieu ya urang mah menegung gering bejana gering sabaraha poe 3 poe geus ka dokter ngurus dan sabaraha 300 kumaha cek urang sing kuat sing sabar yuk assalamualaikum kumaha cek si itu ngadoa gitu mah aing ge bisa keur mah panyakitan parah kata mah hutangan welet nah ada teu kersakeun cager si itu jetet urang si itu nempo bejana mah balik titeun urang geuring sabaraha poe 3 poe beak ka dokter geus beak sabaraha 300 kumaha si ieu akur yuk assalamualaikum inilah umatna Nabi Muhammad seperti itu berarti aya proses hirup Nabi teu katurutan ku urang bener ya terus saladar lah kabeh lah da urang ge nya ge cepat ustaz anggar urang ge kurang Pak demi Allah kata kuring tarang ngewa kanu salah teu resep kana bener teh naon da urang ge omeaneun dari heueuh laras kok daripada dituding batur mending aku sorangan daripada ngaku alus ternyata goreng nanaonan munafik hirup gitu tuh hiji tak kunaon dipilih masjid jeung masjid aya kaungeuleuh barokatun
dikurilingan eta masjid ayat tempat barokah teu eta barokah teh lamun jelema nu ka masjid merhatikeun jelema di luar masjid. Dua, Isra pan berjalan Isra teh Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Bapa mi eling Isra Mi'raj teu kudu bangga diri. Bapa ngayakeun rajaban teu kudu bangga diri. Sabab urang teh ieu teh proses Nabi Muhammad Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka urang kudu Isra tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng hate jadi alus, tina goreng sangka jadi bener sangka. Lamun bener ieu Isra Mi'raj, poe isuk nu goreng jeung dulur jadi akur, nu goreng ka tetangga jadi hade, nu ngelut ka masjid bakal pinuh, nu tara pengajian jadi adab. Bener Pak ieu Isra Mi'raj, sabab Isra teh berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina pedit kan daek. Lamun masjid engke ngaran kosong naon hartina ieu Isra Mi'raj. Wayahna Pak urang mung ngomongkeun cangkang-cangkang paduli teu diurang deui masa bodoh. Habis ieu nya dia ceramahna cenah ieu teuing luhur teuing moali ulang sabodoh. Gawe di pamarentaheun gaji meunang teu jadi penceramah ge moal burung hirup. Kuring demi Allah kikian teu pernah neangan duniawi asli. Hoyang. Oh iya cenah ustaz lamun ka diulang deui teu dibayar. Pek bae ari tega. Kaharti ari tega pan urang teh dulur darah sarua tulang sarua hirup sarua nah nepi ka tegaan ka batu da bapak ge ulin ka teh urang teh urang teh diongkosan ku kulun nah sok simpulkeun keur bapak Isra keur urang mah ieu mah hanya sebatas pengajian tabligh akbar masyarakat kudunan bapak hadir mubalik datangkeun hanya sebatas seremonial. Tapi eusina tina Isra, Bapak Isra kuring Isra, ayo urang Isra bebarengan, tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina pedit kana bager, tina goreng jeung dulur jadi akur, tina sulayak ka tetangga jadi hade. Inilah nilai Isra keur urang-urang salaku umat Nabi Muhammad. Beratnya Isra Mi'raj berat. Mata tong sukadang tuding ka utara. Situ mah datar rajaban, da urang ge osok jero nama wallahu alam. Heuh nya. Kurang singkat yang merangkena yang arah inilah dari ke hotel itu cuma harus 2 jam. Tina Isra berjalan naik disebut Mi'raj. Nabi Muhammad Mi'raj ka Sidratul Muntaha, umatna kudu naik tina leumpang karena naik namaruk teu naik derajat, lamun jelema bodoh jadi pinter naik derajatna. Tina tara ka masjid jadi ka masjid naik derajatna. Tina tara pengajian jadi osok naik derajatna. Tina pedit kana bager naik derajatna. Bener urang Isra jeung Mi'raj artina bubar ti dieu kudu naik derajat hareupeun Allah ku cara boga dosa jeung dorang ka tetangga doa tepungan hampura kitu emak pernah ngomongkeun maneh nganyirikeun maneh musik maneh hampura emak geus ladak Isra Mi'raj mah hayang naik derajat bisi isuk ge geuning geto emak maut geus bebas jalan gede sasapuan balunggu jalan gede sasapuan eueuh kageundeuk eueuh kamaleukut hampura da janji Allah kami moal ngahampura jelema sampai meh teh jelema dihampura upah pada jelema beres ieu Isra wayahna anu kami toha baheula ngomongkeun tepungan anu kakolot sok nyebutkeun teu adil tepungan anu nyaritakeun ka kades pak kades cicing heula di dieu deuk mareta hampura ieu rakyat ngomongkeun kuring tata di keneh naon sih ngomongkeun anak meni tuat wae ustaz di Bandung mah urang ge apa tina kiceuk lagi sok ditungguan ku abdi ngarah sini hampura bisi hiji waktu bapak maot ibu maot moal kuring ibu we ibu maot bapak maot geus teu boga dosa antara manusia sanajan bubuk ibadah meleutik tapi Allah nampak da Allah mah kieu kan salat ditolak zakat ditolak tahajud ditolak ibadah ditolak sapanjang eta jelema goreng patut jeung dulurna goreng patut jeung tatanggana aduh naik dah tadi ulah lubang ngicep teuing lubang ngicep moal ka harti bata kudu kieu ye mungkin ceramah naik da ka hartina hiji jelema mah enteng Pak demi Allah Pak demi Allah modalna sumber kailmuan iwati hate nu kosong lamun jelema ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu bakal ngeluk hatena eh-ehan ceramah kitu aing ge bisa make jeung nitah urang keur sibuk ku sia atuh bener teh mata kayu orang kosong hati ngarah dicician ilmu ku Allah ngaran ilmu ku Allah dicician Nabi Muhammad gitu sekolah cerdas nah luar biasa
tapi tersaeutik jelema ladang sakola tapi bodohna luar biasa. Kalau mana bodoh eta geus pinter nipuan jelema bodoh berarti belebung. Bener deui nya. Nah, ceramah loba dibenerkeun teh lur. Isra Mi'raj. Deuk naon Allah ngulem Kangjeng Nabi Muhammad tepung jeung Allah. Ngan ku Allah ditempukeun Muhammad belah katuhu aya kangeunahan, belah kenca aya siksaan. Tempo ku anjeun duanana dikawal ku malaikat Israil, maka kuring moal nyaritakeun ngeunahna wungkul sok kabita, tapi kuring poe ayeuna deuk nyaritakeun goreng patutna sebelah kenca. Ternyata Allah nyiptakeun malaikat katuhu, ternyata Allah nyiptakeun setan belah kenca. Manusia di tengah-tengah aya bener jeung salahna. Kadang-kadang urang jadi malaikat, kumaha eta keur nalika eueuh nafsuan pamajikan geus disebut jigah bidadari, nalika datang nafsu pamajikan dianggap bagong. Bener deh. Mata kerana kudu siku ka dieu teh. Tuh. Lalapan hirup Muhammad gerak tempo ke belah kenca, ternyata aya siksaan, ditetekan bibir sorangan, digunting letas sorangan, nepi ka Nabi hampir pingsan, ngoyopok dirina, sieun ieu teh umatna. Datang malaikat, Muhammad saha eta? Ceuk Nabi, heuh saha malaikat? Eta teh umat anjeun hei Muhammad, nu waktu di alam dunia capetang baris nuwarang, nitah ka batur hadet tapi sorangan teu dipigawe. Ieu kanu keengker kuring teh ieu kabur maktan indah Allah, loba nyaritakeun kaalusan tapi dirina anggang tina kaalusan. Loba nyaritakeun bersahabat, loba nyaritakeun ulah loba musuh, tapi dirina papasiaan wae. Sieun kuring teh didinya gerak-gerak talak dina hirup teh. Bener lur. Pan bapak ge beureuh ka budak popolotot, ka masjid, kumaha budak ari bapak ke kagok Persib. Netekan letas sorangan ngagunting bibir sorangan, bongan dirina capetang baris biwarang nitah ka batur hade, tapi sorangan anggang tina kahadiran. Cing. Dua. Jadi ulah kesalinjiran tenang kalau. Dua. Saha eta teh Jibril nu ngojai dina lautan darah. Ongkek uger pewat awakna disiksa ku tingkah lakuna. Ratu moal ngahukum, raja moal disiksa, nu ngahukum di Indonesia lintang ti amal perbuatan dirina masing-masing. Jadi Allah Ar-Rahman Rahim. Mika ulas mikanya urang nu sok nyiksa mah kana awak urang. Ulah ngojai dina lautan darah. Saha eta? Dijawab ku malaikat, umat anjeun hei Muhammad, nu waktu di alam dunia na ongkoh nulungan tapi sebenarnya nyekek beureung babaturanana. Nu kumaha eta? Nyai lamun maneh teu boga duit cokot 5 juta, nah lamun teu gantian dina sabulan kudu 1.200.000, lamun 2 bulan 1.400.000, lamun 2 tahun 3 tahun 4 tahun hutang 1 juta imahna beak samana beak rentenir. Lamun aya di dieu gerak orang geus tobat bisa kudu modal. Anjir lagi. Keur mah hirupna sangsara, ngetrok duit 500 na 2 tahun jadi 5 juta, singut teu kayak rentenir atuh. Bapak-bapak nu dijas geus nganggap ka urang adi. Nah, juk akrab we. Ka abah anggap abdi incu nya banyak. Dua, tilu. Keur tegeun ceramah nu kieu mah. Bae, engke diupahan tenang. Kayak dia, pulau balik, mesti nyeri. Kan diupahan mah ditungtung, tenang. Tilu, daging alus diarantep, daging bangke buyatak bilatungan di dalahar. Pan urang gebodeg, nah daging alus diantep, daging bangke di dalahar. Saha eta malaikat, umat anjeun hei Muhammad, ai ka pamajikan anak kere, ukur dibere teh sakitu aja segitu, ai ka bonon gebrok. Nah ibu bari ngarelet ka hareup. Pemajikan barang penta menikah karena duit wae, nah ini di jalan 500 sajam jadi 1 juta setengah jam. Oke, pedah gelis, pedah rambut, pedah rok ponok, pakaian bapak ge pemajikan kudu gelis juga itu. Sabab hayang gelis pek dangganan, hayang ngeunah pek rasikoan, hayang nurut pek contohan. Kunaon pemajikan urang goreng teu dimodalan. Wah, bubar pengajian pasehat ayo mau tuh ibu balik ke dia, bapak balik ke dia, cek ibu dengekeun kadenge teh tadi kadenge teh. Wah, entong parasaan tuh. Hayang gelis tangganan, hayang nurut contohan. Bener, tapi sebaliknya ibu salaki ongklet ribu capelung 1000 tuluh, ibu kudu boga rasakeun ka capek salaki. Bede duit pek pake dandan ngandang dana kudu keur salaki kakara salaki ridho mere duit ka ibu lamun dandan keur salaki coba kaja
kejadian duit di salaki tapi jangan pakai gerbatur kau leman jika ratu di imah jika babu di kamar jika hantu sambil dipakai bungut pakai masker panon pakai bonteng bibir pakai tomat wat asa heeh jeung jus tidak anger bu ibu kita karasa menang aya nu paling parah kabawakeun ku media sosial salaki mah ongklet beli ku nanggung jagung tuluy deui macul nanggung engkol nya Pak geus jadi duit bikeun ka pemajikan pakai meuli kuota eta salaki keur nanggung jagung ibu tiktokan di jalan salaki ge ieu ongklet tak na hampir semplak dengan usaha telehese geus jadi duit ku garagahna tiktokan pa di jalan beri salaki ongeh eta ibu ojojing ayo ojojing ara anjir atuh Pak geus nggak tilu pokoknya menuju jumlah nu lain mangalah nyangakeun kata Ustad sabab nu kudu dihargaan paling penting lain kuring lain dina ieu riungan nu kudu dihargaan lain kuring nana gerhana teu kudu make ustad acah teu kudu make kiai haji teu ari teu kudu make gelar SSS teu ari teh moal nulungan di akhirat nulungan lain gelarna tah akhlak perbuatanana persetan ibadah haji tapi rentenir kejadian kitu ari teh ibu kakuring teu kudu manggil ustad-ustadan teu kudu lamun bapak kakuring anggap ayeunana leuwih ngeunah kana hate katimbang disebut ustad dan nyengkelik hate atuh akang-akang di dieu anggap kuring babaturan Kang jadi beres di dieu Kang Nana di mana kitu leungit abdi di Cimaung Kang adi akang di mana ulah ditanyakeun teh boga pamajikan teu sidik acang eta mah nyigeung eta mah entong atuh abdi ka bapak-bapak nu aya di payun ieu itu bisa jadi guru abdi Pak nah guru tina pengalaman kuring guru ti Pakades guru dina bidang pamarentah kuring guru ti ustad guru tina lapan sabarna nah eta sabar coba ustad setempat kadang-kadang teu dianggap keluarga masyarakatna ngaku saha ustadna ya ustad kukut we buat dianggap anak me ustad tapi ustad setempat teu ngamok teu keheul teu kesel kuring kudu guru tina teu keselna eta para ustad mata bapak teh guru kuring mata lamun kuring alus bapak duluy alus batan kuring lamun kuring goreng maca bapak ngurus tunjung si lain jadi murid mah selalu salah di mata guruna kadang orang keneh artinya anggap ya kuring teh murid duda ribut nari ibu hayang viral dan disebut duda yang mah hese payu bapak mah disebut duda aing bokeh hese naik Bapak Nabi teh kasih retununta tepung jeung Allah disaksian ku malaikat pertama nu diucapkeun ku Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ceuk Nabi kahormatan kaberkahan gamparan salira Gusti anu ngagaduhan kumaha ceuk Allah ka Nabi assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kasalamatan kaberkahan keur anjeun hai Muhammad tapi Nabi teu pernah atoh Nabi ngadon kerung nahan nu disalametkeun teh kuring sedangkan kuring boga umat jadi Nabi ingat ke umat maka akhirnya jeung Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ya Allah kasalamatan salira keur abdi sadaya jeung umat kami anu saroleh jadi Nabi sanajan disalametkeun ku Allah tapi Nabi hayang nepi ka salamet jeung umatna Nabi ingat ka umat piraku umat teu ingat Nabi hartos ya ku cara naon urang eling ka Nabi mi contoh tuluy-tuluyan mi lampah naon perkara nu diguratkeun nu ditangtukeun ku Nabi namun ceuk Nabi kudu zakat hayu lamun ceuk Nabi kudu nya yatim hayu lamun ceuk Nabi kudu salawat hayu lamun ceuk Nabi kudu ka masjid oke lamun ceuk Nabi kudu bager siap lamun ceuk Nabi hirup tong lawanan tong pernah ngalawan jelema nu ngewaeun da percuma diterangkeun ka alusan urang ka jelema nu ngewa anger sifat ngewa babaka ngewa habeun-habeunan Pakades teu kudu popolotot teuing make jeung nerangkeun bapak teh blok teu kudu Pak ada kudu ngewaeun mah kalah leuwih ijideun Pak ya bener ibu teu kudu nerangkeun ka tatangga yen abdi teh banggerin teu kudu ibu da hareupeun jelema nu ngewa kalah kudu kieu geuleuheun
nah mata prinsipna Islam tong diheulakeun ku karesep, tong diheulakeun ku ngangewa. Jelema nu resep omongan alus bakal omongan goreng bakal alus da judulna resep. Jelema nu ngewa omongan alus bakal goreng da judulna ngewa. Mata kumantung hate eta mah. Malaikat gogodeg Pak, nama kayaknya malaikat gogodeg, kumaha ceuk malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pan dibaca dina tahiyat. Leres. Atahiyatul mubarakatus artina nabi tepung jeung Allah ngajawab nabi, malaikat bersahadat, maka turun ke alam dunia tepung jeung Nabi Ibrahim, cek Nabi Ibrahim Muhammad keur mupus dosa umat anjeun kunaon. Urang teh ustaz goreng kalakuan ditetep leueun takbirna atuh rentenil dikojaikeun lautan darahna anu pernah jinah ujung batur wayahna bapak dihukum heula ngadaharan daging bangke, tapi bapak tong teueung jeung tong sieun sapat nalika perintah Allah digugu, cek Allah salat anu bakal mupus kana dosa manusia 50 waktu. Akhirnya Nabi Atoh da turun ke alam dunia tepung jeung Nabi Ibrahim, cek Ibrahim keur mupus dosa anjeun kunaon ku salat sabar rakaat sabar waktu 50 waktu balik deui anjeun ka pangeran moal sanggupkeun moal kuateun umat anjeun lamun 50 waktu maka turun kana 5 waktu boro-boro 50 waktu 5 waktu ge sok sadar subuh kaberangan lohor ka asaran asar ka magriban magrib ka isaan isa ge sakapeung sok ka heesan. Ternyata Nabi Ibrahim diabadikan ku Allah dibaca dina atahiyat atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Cek malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali terus kama ala Ibrahim wa ala ali keren Pak eta atahiyat. Ternyata atahiyat gambaran nalakon Isra Mi'raj Nabi sapanjang umat anjeun Muhammad salat nu 5 waktu dosana diturulukeun ku salat. Mata sing gairah datang rojaban teh deuk nyipu hate ngarah daraek salat. Nyata mang macan geus 40 tahun teu salat eta lontong. Jeung dari mang disunatan apa disunatan teh hukumna sunat dibawa kana arah wajib. Jadi salat urang bakal bersih bakal diterima lamun kokotor di dirinya eueuh nyawa deui wa tiku ditetep. Kalau mang geus disunatan tapi teu salat ceuk urang mah jahit deui antep deui we. Saya ting deui 2 menit deui da kudu nepi ka tamat lamun teu tamat bahaya. Salat kemana ditampak ku Allah 5 waktu tapi nilai 50 waktu. Di mana ya salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya aya lolongkrang waktu. Di subuh lebih ka lohor sabaraha jam, di lohor lebih ka asar sabaraha jam, di asar ka maghrib sabaraha jam, di maghrib ka isya sabaraha jam, di isya ka subuh sabaraha jam. Lolongkrang ieu kudu anger tabiat salat. Lamun bapak salat tungkul maka bubar salat anger kudu dimungkeun tawadhu hirup ulah ari salat tungkul bubar salat di dalangan. Gimana mah? Salat teh jiga maneh ka eta ge omongeun teh. Pan salat mah tungkul di mana-mana ge Pak. Allahu Akbar artina bubar salat anger kudu tawadhu hirup kasaluhureun hormat kasahandapeun ge angernya. Inilah makna salat dina kahirupan. Lolongkrang di lohor ka asar sami, di asar ka maghrib sami, di maghrib ka isya ge sama. Malah terakhir dina ibadah salat aya assalamualaikum ka katuhu, aya assalamualaikum ka kenca katuhu simbol kealusan, kenca simbol kagorengan. Lamun bener dina salat assalamualaikum no katuhu nu alus doakeun alus, nu goreng ka ibu, nu goreng ka bapak, nu cuang nu ijit nu rujit anger doakeun masing aralus, nu goreng ka urang ya Allah saekeun manahna, nu benci ka urang ya Allah paparin panghampura dirina, nu pedit ka urang ya Allah berkahkeun rezeki milikna. Inilah nilai makna salat dina kahirupan kakara bisa mupus dosa anu tadi. Joal ayah jelema nu bebas tina perkara dosa. Bener? Ibu aya Pak DKM di dieu? Pak, mereka Pak? Iya Pak, abdi masihan. Opan anu orasi nage Pak DKM mah pas sadayana kapayun. Urang ge surti lagi apa? Nuhun Pak DKM. Abdi disangarkeun mangga. Ieu mah moal. Amoal terongkos. Ada
kaum muslimin nu benerna ti Allah nu goreng patutna jujur ti awak kuring ieu pangaosan teh deuk neangan bener lain lamun bener ibu deuk neangan bener lalajuan benerna lamun ibu deuk neangan kagorengan tah kuring bagian gorengna jadi koe isuk lamun jadi teukeun kagorengan kuring berarti ibu pangajian deuk neangan gorengna kuring tapi lamun ibu isuk jadi teukeun kaalusan berarti teu pangajian ibu deuk lalajo kaalusan tinggal koe isuk darengekeun sakit nu kapihatur bobok sapanon terang sapakan mugi agung cukup lumur jemar sihampurana para leun anu kasuhun meninggal di pamrih hampura nu katada luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuran yang rahayu gapura ning indria lapana kasalamatan lawan kabagjaan kembang senetik sedebaran sari tutup lawang si kota ka anggap kana anu katuh saterusna dadah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat bapak ibu jangan dulu bubar ya. Dan kami persilakan kepada Bapak Ustadz Mas'ud untuk membacakan doa